hardil teh tak apalun kitu kikituan teh dosa. Jika nu teu ngarti wae agama kan disakolahkeun meureun baheulana teh meureun di ngajikeun ku inungna teh. Ku aing gerada. Kitil. Kula naneng jebag. Kadieu sia. Sia nanaonan eta teh naon? Nanaonan kikituan teh nanaonan? Asia naon atuh? Datang Sia teh kos nu teu ngarti agama, sia ngewa. Sia teh aing mah teu hayang. Asia kunaon? Teu hayang aing. Asia kunaon jebag? Hah? Datang sia teh ngajewer aing. Kunaon maneh kunaon? Sia nu kunaon mah kunaon sia kunaon maneh kunaon? Eta aing mah teu nanaon. Kunaon sia? Tong kikituan ngewa sia kos nu teu ngarti agama sia teh. Nih kos nu teu disakolahkeun, kos nu teu ngaji sia. Ngewa sia teh aing gremet da. Nah, asa kunaon? Kunaon maneh? Sadar, ieu kasurupan naon maneh? Dan kasurupan sia, nu kasurupan naon? Aing mah teu nanaon, geus beres nyeusehan, beres ngumah wadah teu kasurupan aing mah naon? Tong kikituan aing nih gremet da. Heeh, naon kikituan teh aing cicing ieu. Sia tong kan dukun-dukun segala atuh. Dukun naon Asia atuh? Dukun naon? Sia, yeuh. Batul nepikeun ka kabeh arapaleun sia teh. Apaleun Ka buming sia teh apal. Naon teu apal. Sia majarkeun teh cenah ieu pesugihan itil hideung. Cek saha? Loba nu ngomong sia teh. Teuing ampun paralun aing mah ieu dengekeun. Sampena aing mah nya kitu payu aing mah teu make dukun. Sia teh si kucu ngomong. Si kucu? Heeh. Apa di mana si eta aing mah make dukun? Si kucu cek si geulis. Sia teh. Si geulis. Heeh. Oh, si Almana. Heeh. Manehna naonan kikituan teh? Teuing jebag aing mah teu mamake nu kali tuh henteu cing sumpahna. Ye. Sempog. Saya teh culi aing sempog. Aing mah teu mamake nu kitu ieu. Nih, aing mah nya ge ieu nya teu payu, teu non teu rame kos batur, aing mah teu make nu kitu, aing mah da geus nyaho, geus apa? Aing mah teh geus ditakar rezekina, geus aya nu ngatur rezekina, aing mah nya aing mah serahkeun we aing mah. Urang teh ieu teh nibaringung ieu teh mana nu bener mana nu salah sia teh. Sok eta maneh percaya ka saha? Ka urang apa ka si kucu? Kieu urang teh lamun bisa percaya ka si kucu, lamun urang henteu percaya ka si kucu kabeh da arah rapaleun. Si kucu deui nempok sorangan. Nempok di mana iraha? Di hareup imah sia. Iraha. Basa ieu cenah basa kan urang keur siaran nempok cenah nya di hareup maneh teh cenah aya dukun kieuan. Tah kieuan ari sia. Naon eta teh saha? Teuing saha iraha atuh teh apa aing mah? Mangkukna. Mangkukna. Heeh. Yeuh dangukeun. Aing oge teu apal, aing oge bingung saha eta teh. Anu make turban hideung? Pokona mah sorban hideung cenah cek si kucu teh. Heeh, aing teu apal da ujug-ujug di dieu teh ngemrat-ngemrat cai. Ka warung aing teh. Nanaonan eta teh? Teuing atuh da aing mah teu ngundang si eta. Teuing teu apal saha eta teh sia teh. Da pas ngemrat kanu beungeut aing mah teh ini da kitanya ke urang teh. Aing bingung ieu teh mana nu bener Sok mana nu wae salah. mana percaya ka saha ka urang apa ka si kucu? Ieu nangukeun aing teh baheula make nu kitu henteu aing mah. Heeh sih, urang teh aing teu aing percaya ka maneh, da aya bukti nih. Bukti naon mana buktina? Eta si kucu. Gubuk ka dieu si kucuna, si geulis na gubuk ka dieu hayang apa urang? Jaba arapaleun batur, matak cenah teh hayang jajan ka maneh da sieun. Oh, apa nama aing ieu pantesan ku ayeuna ti mangkukna geus sabaraha poe nya. Katen aing ulun jajan. Siga nama si eta mun ngomong-ngomong teu bener. Bener ngomong kitu. Heeh. Ku aing kudu di ontrog jelema eta mah. Kelas ya teh atuh. Naon deui? Ieu tingali aing ulun meuli wae.
Geus sabaraha poe, heuh dengekeun kemana lamun aing make dukun mah ieu pasti urang laku keras. Loba nu meuli. Aing teh ku bingungna ku logikana kitu. Mana kudu mikir kadinya, ieu. Kudu mikir kadinya ulah sok langsung percaya ka batur. Nya urang mah percaya teu percaya gitu mata urang ka dieu teh urang teh geremet pisan gitu lamun maneh nya kitu aing teh hayang deui aing mah babaturan Lamun jeung sia. aing nya dangukeun, aing mun make nu ka ditu, aing mah dagang sebelah di dieu moal. Aing mah dek neangan di sisi jalan, dek nyeun imah, dek meuli mobil. Aing mah mana buktina aya eueuh nu meuli ka aing eueuh, mata kitu ge di bejaan jika nu ku si eta. Da si Kumi oge deui sarwana deui apaleun. Oh, Matak cenah abdi mah ceuceu cenah nya abdi mah pami ka warung wa itil cenah sok nyandak we tara meser teras babacaan heula cenah. oh pantesan atuh unggal ka dieu teh si Kumi teh sok di dinya bacaan take balik teh si ieu teh nya si dagangan urang teh maneh meulina bali anana Heeh. di jampe-jampe cai teh kunaon si Kumi teh tara-tara urang teh yang kieu we meureunnan eta mah istri ustad we meureunnan gitu sudah dibaca positif meureunnya sia teh. Oh sing horeng meureun apa gosip eta Di bejaan cenah di si kucu jeung si geulis sok keur abis dipajarkeun bohong urang tanyakeun ka si Kumi ke lamun misalkan aya si Kumi ka dieu maneh ngomong. Sekarang tanyakeun ku aing, amun si Kumi teu ngomong teu ngabejaan ku aing moal beda anyuk deui. Tak kitu. Sok konfirmasi heula ulah bakal dilabrak-labrak sia teh. Dah kan geus apal ti maneh di si eta sumberna. Bisi bohong gitu. Sok tanyakeun heula si Kumi bisi Pantesan maca atuh bohong. aing mah aing teh eueuh nu meuli wae geus sababaraha poe. Anak maneh ge mungeun sia Aing nyebutkeun sieun naon cek aing teh. Mung pokona mah sieun cenah. Tapi ka aing budak maneh eueuh meuli ka dieu. Ke mana di bejaan we. Ai bener henteu mah. Tuh ke sugan aya si Kumi ngalewat ka dieu. Nuhun infona heueuh. Mun Sugan aing mah eta geus apal ieu. Apal di Urang teh di mana? bejaan ieu entong kitu ieu bisi paehna molotot hese paeh sia teh. Hese paeh gitu teh ieu. Aing mah nya oge blak betong kan ibadah aing mah na teh teu make nu kitu henteu aing mah ieu. Entong sia teh Penting dosa jauh. eta teh. Ada apa aing eta dosa? Mangga dipercaya ke batur. Nya percaya we da cek si kucu cenah aya buktina nya urang teh mata ka dieu oge urang teh dek ngelingan maneh supaya tobat sia teh. Ye sebelum terlanjur engke kumaha sia teh si kenur jadi tumbal sia teh ho. Amit sia. Matakan Aing mah teu make kitu, aing mah teu make kali teu henteu, amun palawan. Angus atuh aing teu mah. Bener teu. Teu moal janal maneh. Engke deui lah. Geus Naon maneh ka eta? Henteu atuh sia teh urang sok ka dieu wae ning. Urang ka si Kumi ka dieu ku aing tanyakeun jelas Kumi. Atuh aing geus henteu mah bae. Atuh eueuh wae nu meuli ka mah aing. Si Siti urang bejaan henteu gitu. Henteu gitu aing mah teu make nu kitu. Nih, buat di warung teu payu jang mayar dukun di mana aing duitna. Sih benernya. Da mahal kabeh aing. Lain kabeh duit teh kitu Duit ada dukun aing mah hayang duit dengan duit tara mun teu duit teh moal hayangeun. Bener. Atuh cuy ayo. Kade mah tong percaya we ka batur nang kucu Asia atuh. Tir. Salah. Kan tong percaya ka batur mana Asia. Goblok teuing. Pantesan atuh kayak mah aing teh teu jarajan. Oh, ternyata si geulis jeung si kucu meureun nya. Koplok majarkeun urang mau make dukun cenah. Mana buktina make dukun teh aya eueuh. Ningali nu meuli. Jangankan yang dukun, iya, aing yang modal oge beak, eueuh. Dukun-dukun ku aing. Geura mah aing nya eta ka si geulis jeung ka si kucu. Si kucu deui sarwana deui. Lain ngabantuan lanceuk. Lain ngadoakeun jadi lanceuk. Anu ngagosipkeun lanceuk goblok. Capek. Tos niseuhan. Gegeroh wadah gitunya aduh nya ai istri solehah gitunya sagala digawean gitunya jaban tos egang wengi teh si akang meuni kuat ka 3 ronde ya Allah tuh teu aya panas wae ieu teh nya Gusti pamikir wae mah atuh ieu teh saminggon pangintennya ieu teh garingna teh tuh tos bau jodoh ya Allah. Kluk 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 kluk.
luk. Tah panas wae nya ieu teh ah. Matahari janganlah kau bersedih. Ini bisa kecokan ya aing mah sumpah keheul aing mah. Alhamdulillah. Pasarnya. Tuh ya. Kumi. Wak Itil. Tos di mantan ai Umi teh. Iya, tos di warung biasa. Oh, tos meser tahunya kan sanes. Sae teh Umi, sae. Kade heula Umi kedap aya picarioseun. Aya naon eceung menira reuwas kan entos mayar sametan mah kamari ai eceuk. Matakan Umi ikan sanes oge. Sanes eta ada apa? Ya can sataun mah can mayar. Sok kadina sakedap engal kadina sakedap. Oh, sekedap atuh. Aya kitu nya si geulisnya. Resep aing mah euy ngobrolin si geulis teh. Meni isu keneh mendung ieu teh ieu miribis. Kuatkeun kang gosip nya pagawe teh si eta nu sempet-sempetna. Geulis tujuh naon? Nya matakan sawar abdi oge geuningan. Kitu tah. Cece, Krakatau, gelung setinggi harapan orang tua. Masya Allah. Naon Cece? Masya Allah. Yo. Astagfirullahaladzim. Abdi teh bade tumaros ka Umi teh. Mohon kumaha. Sametan. Sanes sametan wios. Entos wios da terang Umi mah ke tahun Oh, bayarna. janten dilunaskeun. Entah dilunaskeun. Sok aya cenah numpuk heula kos kamari. Oh, gitu. Bade tumaros. Mohon. Iya. Kumaha. Umi terang teu gosip anu nuju hot panas ayeuna. Hah, nu tentang dukun. Dukun naon? Nya tong pura-pura teu apal. Dukun naonnya, Cek? Masih kena pura-pura teu apal. Dukun. Anu abi nganggo dukun ameh payu. Oh, Terang Umi. terang, Cek. Terang di saha yang tumaros. Di Cece geulis. Dicegelis. Mohon. Terus Umi percantan gitu abi ngangge dukun. Nya, da kan hidup mah berdampingan gitu nya nya. Ayeuna aya alam goib, alam manusia gitu nya nya berdampingan tah teh bergelut, berkecimpung gitu di dunia eta teh. Ganeng sia henteu aing mah teu kikituan. Bisa majarkeun heueuh dangukeun Umi. Abdi mah nya oge teu kos Umi nya pangaosan wae Masya nya. Allah, Tolab wae Umi mah. Masya Allah. Carogenya ustad. Masya Allah. Tapi abi mah Umi alhamdulillah gaduh adab, terang kanu agama sakedik oge. Nya eta teh dosa abi teh kikituan teh. Oh, mohon. Iya. Henteu abah teu ngangedukun Umi bilih Umi majarkeun nya abi ngangedukun da Umi mah geuning sok heueuh majarkeun teh sok. Kaitu kadi nyariosna. Teu nya nya. Henteu abah Umi ampun paraeun cing sumpahna Umi henteu ngangen Tapi kitu. cenah saur Cece geulis gitu nya. Itu cenah non. Umi teh kan istri ustad. Umi nah kudu percaya ka jelema. Kan musyrik lain. Nya memang musrik tapi cenah Cece geulis ninggal ku sosa nyalira cenah saurna teh kitu. Ya, jelema mah masih kene bisa eta ngeles, bisa kene ngabohong, kayak ngajatuhkeun batur teh. Bahwa Kecuali aya video atau fotona. Umi, nya da caritana kitu saur Cece geulis teh cenah ninggal nyalira cenah di jero eta teh cenah aya itu. Aya naon? Aya ieu daleman Cece. Dalaman aing ge butuh keneh ieu dalaman teh teu gablek ukur aya boga dua. Enak dipake kanu baso atau kanu sablak. Sia beak mun dalaman aing teh. Namina teh cenahnya pesugihan naonnya.
Hilap atuh naonnya. Itil hidung. Nah eta tuasa umi teh nya Ada nyari di mana aya itil hidung? Alhamdulillah nu aing mah teh hidung-hidung teuing sia teh. Nya eta saurna teh kitu matakan umi teh ka dieu teh teu acan pernah meser gitu. Eta mah geus bakat maneh mah. Lain ku dukun-dukun teuing. Kece, kumaha atuh ieu meni urang mah meni merasa bersalah ieu. Naon teh Cece? Heuh eta si Sartil teh ya. Nah, merasa bersalah. Heuh ieu meni. Emang asli eta teh heueuh. Ih, kan Cece teh kan ninggal ku soca nyalira ningan. Nih bawa eta pawang hujan meureunnan. Ih, mah mungkin atuh ece nih, da ayeuna mah usumna ning lamun ayeuna pawang hujan, ieu hujan wae. Ame eta ame halodo maksudna teh. Tapi nahan ning buktina ieu hujan wae ai Cece. Amun urang teh asa kajung jurigan setan. Yo, nu tenang hirup teh, Cece. Ada eta mah nya salah sorangan kulaku lampah nyalira Cece eta teh. Nya eta mah tanggung jawab we ditanggung ku nyalira resikona kumaha eta dijauhan ku batur teu aya nu meser ieu. Sok samarukna kumaha kikituan teh ai Cece. Karunya urang mah ieu. Teu kenging karunya ieu. Emang ce itil eta karunya ka ece. Ieu tos jangar kitu. Sirah tos ieu bebeledagan ieu. Karunya henteu. Henteu kan? Tapi teh kunaon kan urang ieu ukur jangar hungkul. Nya tapi kan tos diubaran ku suami abdi. Suami abdi kan dukun. Kami ceret Nya atuh Cece da resep pamit tos ngobrol teh abdi mah kitu. Siapa nama masalah nu kieu mah menikotin kahaget. Heeh atuh. Kumaha atuh? Kumaha naon ai Cece? Pangubarankeun sataya digosipkeun atuh karunya si Sarti. Ada eta mah sanes ubarahaneun Cece geus menahun jigana teh tos aya dinu batina teh tos ngagendok eta mah kebencian penuh kebencian ai Cece. Eta teh penuh dengan eta mah geus bergelut dengan jurig dengan saitoni rojim Cece eta teh samarukna kumaha. Matakan Cece tong kitu ieu. Moal atuh urang mah mun ni deui mah urang mah teu make naon geulis alami usaha teu gablek aing mah. Nya sok pami misalkan bade kitu sok ka suami abdi engke dibantosan. Ye suami abdi dukun kitu-kitu oge ai Cece. Oh, dukunnya. Nya. Oh. Ieu geus ngomong ka saha wae. Saha teh? Umi. Umi mah henteu. Henteu ce aku Jujur. paralun. Sok lamun teu jujur mah bere nganyuk deui. Oh. Nya, Saha? ka jamaah Umi. Punya. Nanaonan eta teh, nanaonan. Nya kan supados teu diturutan ku jamaah-jamaah. Aing enak nu meuli Umi. Janten kan jadi tema di nu dakwah Umi teh kenging kawas wasarti eta mah lain tema eta mah leuwih-leuwih cing ngagosip Umi dosa besar eta teh nah Umi apal agama henteu sarua cing ngagosip eta teh ngomongkeun batur mana buktina mana nu meuli eueuh ka urang teh gara-gara maneh teh tapi kan eta mah sebagai contoh gitu nya tapi nah nyebut ngaran urang ngagosip eta mah sok jam ajamaah Umi. Sok engke etakeun deui, bawarkeun deui di pangaosan Umi nya. Bahwa abdi teu make nu kitu teu. Janten ka Umi, kan Umi mah teu terang naon-naon tadi. Beunah teu beja-beja tuh ai Umi. Ai kan saur Cece geulis eta mah ai Cece. Nya kudu pisan Umi teh percaya. Da kumaha cenah da ninggal ku soca nyalira gitu. Jabatos barolong si eta na teh dalemana teh. Henteu, urang mah teu make nu kitu. Bukan mah teu make nu kitu, teu make nu kitu. Oh, henteu nya. Ke carioskeun deui ka jamaah-jamaah Umi. Oh, nya tuh berarti Umi teh nya hilapnya, salahnya. Salah pisan. Oh, nya atunya Cece hapunten pisannya Cece nya, masyaallah. Mun ke dihampurana mun geus dibejakeun ka jamaah Umi. Oh, nyangke kan ayeuna teh kan hari ieu ke di Juk. Mun perlu mah kanu sapekerkeun ame ngadengi urang. Oh, gitu. Heeh. Muhun.
Ini sok lain-lain wae atuh sok percayaan ka Ya batur. Allah, berarti Umi teh tos seudon nih. Heeh, tos udon umi teh, tos dicatat ku Allah dosana. Astagfirullah cece. Sok kudu soal tobat. Heeh, ya Allah, punten pisan Apa pisan nih aya teh omong istri ustad tapi ngomongkeun batur di mana-mana jeung jamaahna. Kumaha deui atuh cece nya. Kita naon eta meuli naon? Tahu. Nah, di gede aya tahu. Ada kan. Naon? Sieun cece. Sieun aya nganyuk teh sieun, aya meuli Nya kan sieun. nganjuk mah teu nanaon, nyandak heula mah teu nanaon. Kan saur suami Umi oge, kan suami Umi mah ustad. Oh, wah di dituna kumis sarua keneh. Ya teh nih, anggar meuli ka batur nganyuk ka urang kebiasaan. Nya atunya bade masak. Aya di ten abi ge tahu mah enang ge aya. Oh aya. Nya milih bade sok enak heula tuh abi mah wieu. Moal. Enak heula wieu. Moal entas cekap ya ge kitu kanggo ieu enjing pageto oge tuh. Masih kene. Menjual menyikah ka itu ah. Anggar kebiasaan meuli ka batur nganyuk ka urang. Urang nya. Henteu. Naon? Henteu. Oh henteu, alhamdulillah ya rabbil alamin atunya. Ayo atuh cenah. Heeh, mangga. Kade wawarkeun. Nya mohon ce. Sok baru wae sia anggar meuli ka batur nganyuk ka aing. Astagfirullahaladzim. Henteu cenah saur wa itil oge. Aduh kumaha atunya. Umi tos dosa besar ya teh. Kedah salat tobat ieu mah Masya Allah. Ya Allah astagfirullahaladzim. Kedah diwawarkeun deui kitu nya ka jamaah-jamaah Umi jabatos percanten. Ya Allah, hapunten pisannya teh itilnya. Namanya sadosa ieu mun teu geug hate. Cece terang teu. Terang naon deui atuh sia teh meuli segala apal ieu info-info naon deui atuh ieu can beres maneh teh. Eta si biduan teu payu. Saha biduan teu payu teh? Eta cece jahe. Oh, Canda eta- hebring. Oh, eta nu dihareup naon si jahe? Apa teu ieu kamari ieu abi ninggal ieu. Naon deui atuh? Wah, asli. Sumpah cece abdi ninggal eta mah. Oh, asli kumaha? Alus teh. Nya pokona mah eta ciga bapak-bapak aya kumisan gitu. Oh, kade bapana. Moal mungkin atuh kan tos teu aya bapana oge. Kan eta mah yatim piatu. Cece hebring mah. Atuh sok udon ah meuni maneh mah anggar Nya ah. terasa eta sok. Kuat ka ditutupan sak geceuk. Abi aya teh ditutupan kieu tah si beungeutna teh. Sia ieu buuk ka mana-mana atuh Oh, sa teh nya. ngiriweuh. Ningali urang. Ayo sia ieu pake tiung kumaha? Nya bolong cece. Cece atuh tong kitu. Ayo sia. Gusti. Kembali ke topik cece. Oh. Heeh. Terus kumaha deui cenah? Terus nya ai sugan abi mah saha kitu ku tukang paket atanapi tukang listrik PLN kitunya. Abi teh saha? Asup ka jero cece. Oh, gini bawa sana tukang nyedot WC. Ih, moal mungkin ieu matakan. Sok gerang kita teruskeun gerak. Atuh sia teh meni sampe ngomong teh sok cari tahu dulu saha-sahana. Heueuh, atuh da kumaha deui. Api-api mah eta namu atuh. Hai cece jahe gitu. nya kamari ge kan atos. Tapi aya. Teu aya tos uwi Nah, cenah. kayak momen aya deui api-api enggak? Terang teu terang teu nya cek. Kuat ka ieu nya mapahna. Hmm. Heeh. Kuat ka egang cece. Emang gitu sih lubang lagi si jahe mah. Emang Kuat ka, egang. kieu kan egang. Oke masih kembali gitu cek. Lain aku tuh ngomongnya kudu kitu wae heueuh. Cenah mah manehna ternyange keur manggung terus Oh, merenya. gitu. Ayeuna we encop menjadi kitu wae manehna. nya, panginten. Ame teu poho deui cara manggung cigana teh. Ya, dah pas abdi teh kan ieu non ngirim waluh gitu. Da abdi teh panen waluh Oh, seueur. aya pisan ka aing teh ngirim sia. Oh, teu acan. Kayak pamimisakeun tuh saya sirungan deui nya. Heeh. Ngirim waluh kayak Cece Hebring teh. Naon cik. Oke, masih kembali. Ieu teh kuat ka egang cek ieu. Oke, masih kembali. Siapa?
Iya Cece Gelis. Oh Cece Gelis. Ada apa Cece Gelis? Wah tadi gituan Cece. Kunaon cenah cek abi teh eta teh egang gitu. Mata kan asa aneh kan? Heeh. Udah emang gitu leumpangna teh baheula oge teh leutik kan bataran urang eta teh. Oh gitu. Heeh, emang gitu, singkang. Oh singkang. Oh, ai manawi teh asup nu sagede kieu Cece. Siapa nih? Nyaga adek asup sagede kieu asup sagede bitis aing da moal nepi ka kitu sia teh paling ngoronang leumpangna. Atuh kuat ka bingung, nih kuat ka. Ieu na teh kieu pisan lentik pisan ceu ieu na teh nya kuku panjang. Oke, masih kembali bujur di tengah-tengah dah keayaan atunya nih Gusti Nu Agung. Nah, nih siapa ada omongkeun nih teh teu kudu omongkeun terus oge. apal teu? Naon deui? Ya atuh sakali deui ceu. Sia dikeluarkeun heula ieu gosipna hiji-hiji. Nih, heuh kamari nya abi teh kan ngalewatnya. Ka mana lewat ka mana? Nah, siapa teu ngajedog di imah ieu. Mun asal teh aya we info atuh ngapoeuna teh. Nah, sia tara ngajedog di imah. Tara atuh da kumaha deui. Cia teh hujan gede berarti badai topan halilintar oke cia teh neangan gosip we sia mah. Ini neangan gosip aya sorangan katinggal ieu ku soca. Ngambek sia mah ngambek. Teu katinggal sorangan. Bener katinggal nyalira Cece. Ih samarupna. Ya cenah mah cenah itu anu orang kulon teh nya. Saha Anu kulon cenah erek dikawin paksa cenah kepanggih cenah saurna. Leres Nah, nih aing teh apal sumpah info eta teh apal. Ih, maknya. Lagi aing deket imah di kulon. Kuat ka heboh ai Cece. Tah, eueuh, heboh teh sia we sorangan. Eueuh, wan heboh sia manungku sorangan heboh da oge. Ih, samarukna keur bahalanya emih masa eta oge. Heeh, mata kitu kan kawin paksa, geus boga duit. Geus boga duit meureunnan, kawin paksa mah moal hajatan langsung dikawinkeun. Oh kan kieu cek abi teh. Cek abi teh kieu. Ceu hajat Kang hajat nya maksakeun we cenah. Lah gitu. Oh, Geus aya jodona. Nya maksakeun atuh ieu geus aya jodona. Da bisi ngaran kolot mah hariwang nya geus dikawinkeun. oh gitunya. Ieu maksakeun ieu dek boga duit dek teu dan kumaha engke dek direjakian ku Allah ngawinkeun mah. Oh, Lain kapaksa. nya da nyarios nanti kieu kan ku abi teh ditaruh. Ceu Kang hajat nih balanja seueur pisan nya ieu maksakeun we cenah murang kali cenah tos aya jodona cenah kitu. Heeh. Oh, nih teman dipaksa emang maksakeun. Da emang kawin mah kabeh oge maksakeun. Oh gitu. Nih sia teh maksakeun teh managetkeun jadi urang teh naon nya ge boga duit pas-pasan tapi urang teh heueuh ngaran jodoh budak teh apa komo awewe mah ieu. Tapi cek abi teh ninggalnya murang kali nanya murang kali eta anu bade dinikahkeun nya kan ngalewat naik motor buat kaki pisan cek nonggeng. Padahal itu. Terus si pandangan Mah ada ngetareh kawin atau Asia. nya cek pandangan teh kokodok gitu. Tong seueur cek udah kokodok gitu. Cek aing teh sakalian atuh loco. Terjadi. Maksudnya teh gitu cek. Tong seueur. Oh, jadi kobel-kobel meureunnya. Oh, meuli sia mau ngomong kemana wae. Tuh hujan tingali. Lihat apa Oh iya, pakaian. teu karaosnya jol pada hujan deui nya. Gusti Nu Agung. Ya, Cek. geulanya. Oh nya atuh sok ceu Ayo, mangga. Abi mah molo ka uih bade nguriling heula we. Ka mana enak cek? Balik kurang Oh balik, oh nya atuh mangga. Oh, ternyata maksakeun teh. Udah atuh da kuat ka kieu-kieu ning nya. Gusti Nu Agung kobel-kobel ning nangkepna teh lain nangkep kieu, kuat ka dikobel-kobel ning ieu na teh. Kanu ieu na gitu teu sarenggem Gusti Nu Agung.